Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa deui patembang sareng simkuring nyaeta Devi Kurniasi. Dina warta Sunda, pamirsa dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan pertandingan Garuda Muda Indonesia ngalawan Korea Utara dina tanggal 14 April 2025. Pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 nu lumangsung di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin Peuting 14 April 2025. Timnas Indonesia U17 kudu ngaku kaunggulan Korea Utara U17. Garuda Muda kalah telak ku skor 0-6 nu nyababkeun lengkahna eureun di babak perempat final. Pertandingan dimimitian ku serangan gancang ti Korea Utara. Dina menit ka-7, Choi Song-hun nyetak gol kahiji saenggeus nyambut sepak pojok. Saterusna, Kim Yoo-jin nambahan kaunggulan dina menit ka-18, skor 0-2, bertahan nepi ka akhir babak kahiji. Memasuki babak kedua, Korea Utara terus ngadominasi. Ri Kyung-bong nyetak gol dina menit ka-48. Disusul ku penalti ti Kim Tae-guk dina menit ka-60. Ri Kang-rim nambahan gol dina menit ka-61. Sarta Park Ju-won nutup skor jadi 0-6 dina menit ka-77. Garuda Muda henteu mampu ngimbangan permainan lawan, sarta kudu narima kenyataan kalah telak dina pertandingan ieu. Sanajan hasil ieu nyeri, Timnas Indonesia U17 geus nunjukkeun usaha nu luar biasa dina turnamen ieu. Kakalahan ieu bisa dijadikeun pengalaman pikeun ningkatkeun performa dina kompetisi nu bakal datang. Sementara eta, Korea Utara U17 maju ka semifinal pikeun yang hareupan Uzbekistan. Pamirsa cekap sakitu wae warta singkat anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariosan simkuring. Simkuring amit mundur, amit mungkur parantos rengse ngadugikeun warta Sunda. Hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu luyu rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.